drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Salah parkir, nggak berak-bak betul. Jajan sebelah kakak si Bunda. Boga budak teh, mantu anak ke indung teh. Sik urang mah bantuan ke gero, ya makana HP, jeung HP. Iya masih mama keur amuk-amukan. Neng kudu lalauna leumpangna bisi kadengeun. Jigana can matana kaluar mah eta teh da moal eureun ngome HP teh. Aing lieur gablek budak kitu teh. Aman. Si Bunda jualan teh nya? Ya, terjualan kan si Bunda teh. Borok neng hayang sebelah si Bunda. Neng Nong, kenaon kamu didinya? Keur merenung neon ini teh. Neon direnungkan dosa. Lain atuh Jasmine kamu teh meni neng mah keur merenungkeun si Bunda. Nah teh jualan nih. Orang teh keur hayang seblak ya teh kadon teh jualan. Oh, fanya teh neon. Ari kamu mau naon eta Jasmine? Meni alus kitu wadahna. Ini mah rendang dari Bu Erna. Loh, rendang lebaran eta teh? Aya kene. Yang lain atuh yang lain rendang lebaran ini mah beda lagi. Ini mah masak baru spesial buat aku. Nah, kamu dipang masakan ku Bu Erna ya tuh Jasmine? Ya kan aku ulang tahun atuh neng jadi dipang masakan rendang spesial. Hah? Nah, geus ulang tahun deui kamu mah. Lainnya September kamu ulang tahun lagi. Nah, ulang tahun deui. Atau kamu masih tahun 2 kali Jasmine ulang tahunna? Mah iya ulang tahun setahun 2 kali kamu teh. Atau meureun teh beak umurnya meni. Heureuy aku mah bieu mah. Serius wae sih. Oh, heureuy eta teh meni lebah heureuy. Terus eta dalam rangka naon Bu Erna mang masakeun kamu? Ya teh atuh tanyakan ka Bu Erna, fan Bu Erna anu masakna oge. Moeh, meni arera teuing. Ya geus atuh ari era mah entong. Neng mah minta ka kamu Di, meni oke era kamu minta rendang aku Minta amil. Ah, nya bae we. Kamu oge sok minta dahar ka Neng mah teu protes. Hayu ah. Hayu ka mana ari kamu? Ya dahar atuh Jasmine, hayu. Di, meni bener-bener deh udah ieu mah oke era. Tuh men dia. Anggus oke kita ngegerok teh mah tinggal masak. Tapi eta pohonya minyakna bea. Seneng. Neng, har, ka mana budak teh eueuh? Ulin kitu. Moga budak teh ulin we jeung ulin pagaweana teh. Tempo rek dititah eueuh. Lila kalilaan mah ditukeurkeun ku aing mah jeung embroiler. Aing ceuk kudu meuli sorangan. Tuh men si Bunda can muka ieu teh. Gering gitu. Wah gering Punten Bunda. Mangga mak Neng ya dileben mak nyok. Punten Bunda. Hah? Kunaon ieu jeung dibengker sagala? Iya mak Neng Bunda teh kamari labuh tina sapeda itu mak nyok. Alah, nah jeung bisa labuh sagala ieu teh Bunda. Geus dipariksakeun acan ka dokter ieu. Geura pariksakeun bisi geger otak. Maknya, enggak coba Neng kamari teh. Pon Bunda teh labuna harupan iyo mah dokter Yuni. Jadi we langsung diobatan Bunda teh langsung dipotokopi. Nah, jeung dipotokopi sagala ieu teh Bunda. Naon anu dipotokopi? BPJS atau KTP? Nya Bundana atuh mah Neng maknya KTP dipotokopi ieu. Har. Nah, jeung dipotokopi sagala ieu teh. Abeh naon? Eta geuning bae ieu, bae ninggal jeroan Bunda kan bisi aya anu patah tulang atau naon-naon kitu geuning. Lain di fotokopi atau Bunda eta mengarana di rongsen ya. Meni jauh-jauh tina fotokopi kana rongsen ya. Menyok. Tahu eta mana di rongsen? Tadi teh yuk. Meni jauh eta tina fotokopi kana rongsen. Curiga geger otak ieu mah jiga bener. Anterkeun heula ieu ka Mama Neng. Terus nah atuh eta teh bisa labuh sagala. Punten Mama Neng. Mangga Bu Erna, dia di bumi si Bunda. Oh, di si Bunda. Sok Bunda lanjutkan tadi. Nah Bunda teh bisa labuh sagala ya teh. Jadi punten. Alah, Bunda,
Kunaon ieu jadi pamengker sagala jiga Naruto? Kunaon? Labu Bu Erna si bunda teh. Alah, nah atuh ieu teh jeung bisa labu sagala. Labu di mana nah bisa labu ieu? Jadi kieu nya carana teh ibu-ibu. Pan kamari teh poe Kemis teh buna teh ada kabejaan eta ka para emokers teh bawa geus meleh kumpulan. Nah, buna teh nya panggil jeung si Imas masuk eta teh ngabejaan teh. Si Imas mau sapeda buna teh nyamil we. Maknya ben teu capek. Terus pas di jalan teh nya si Imas teh kadang ngageleng batu eta hareupeun bidan unit teh jadi buna teh labu. Maknya dokter maksudna teh bidan anu liur kieu euy. Oh, gitu. Meni aya-aya wae si bunda nya. Ari batuna teh kunaon eta teh? Maknya, Bu Era mau nanyakan teh buna atuh lain batuna. Kumaha ya Bu Era cenah? Maknya, heureuy atuh buna meni beta tegang teuing ieu. Bu Era masuk aya-aya wae eta teh. Ngan naon ieu teh ngeugeurang Mama Neng? Iya Mama Neng, Bu Era teh deuk mere ieu sayur asem ya. Alah, sia Bu Era nuhun ieu. Meuli ti mana ieu sayur asem? Loba geuning. Sok lalawara ari Mama Neng menangnya ieu eta mah menang meuli. Pan Bu Erna teh masak ya? Maknya, anu bener itu Bu Erna. Bu Erna masak sayur asam. Lainnya Bu Erna teh bisa masak ya? Nya bisa tuh bunda. Pan eta aya buktina. Bener ge ieu zaman kiwari mah pan aya bumbu instan ieu. Jadi jelema anu teh bisa masak teh bisa masak ayeuna mah. Maknya, bener oge Bu Erna nya. Tapi eta ukuran mak neng hungkul anu diberena. Ari bunda mau dibere ieu teh Bu Erna. Bunda hayang oge ieu teh. Nya hayang atuh Bu Erna. Komo keur kieu mah kudu loba ngadahar sayur asem eta. Maknya ya geus atuh ari kitu mah bunda ku Bu Erna wadahan heula nya. Soalna Bu Erna teh masakna loba ieu sapanci gede gini anu pargi bubur. Kalanya bunda tungguan heula nya. Tong ka mana-mana ieu ke kuburan dibere nya. Tungguan. Nya Bu Erna. Lieur kieu euy sira bunda. Mane? Kunaon euy jeung perengat-perengut sagala juga boal hayam. Iya bunda, Mama Neng teh asa teh yakin gitu karena ieu sayur asem. Nah, ujung teh yakin sagala ieu teh Mama Neng. Nah, asa teh yakin ya Mama Neng mah. Iya bunda cobaan ya. Maknya. Nah, jadi bunda anu deui teh nyobaan ieu teh. Pan dibikeun ge ka Mama Neng lan ka bunda ieu teh. Maknya. Sok loba omong ari teh sok we cobaan ieu. Nyongos atuh ari kitu mah. Maknya. Senok di dieu euy. Cing orang cobaan nih sayur asam tehnya. Bismillahirrahmanirrahim. Beli pangset kieu mana ya? Maknya, ini merah. Tuh, pan bener. Pas Bu Erna ngomong masak sorangan ge Mama Neng malah langsung curiga ya. Pasti aya nu salah eta teh dina makanan Bu Erna teh. Ya Mama Neng sayur asamna maknya teu kuat Bu Nom nih. Pangset kieu merah. Ya. Padahal mah beakeun atuh bunda. Tapi bunda teu kuat ieu mah. Maknya pangset besar kieu merah butuh cair. Teu kuat pangset ieu maknya. Untung we si bunda anu ngasaana. Jika nama parah pisan ieu rasana Bikeun ka ucing kok ieu mah. Di sebelah kieu dahar teh. Tengah goler bisi sana. Neng, kamu ngerasa gak sih tadi rendangnya rasanya kayak agak aneh gitu? Aneh kumaha Jasmine? Ya asa aneh we, asa nyegak gitu rasa nate jeung gitu ya pokoknya we. Asa henteu malah mah Jasmine, aneh ngerasa si rendang nate asa kurang uyah gitu. Uyahan. Henteu gitu. Perasaan aya malah rendang aku mah ini pangset sapotong. Tegalok itu ngadukeun ini ya garamnya. Jika nama tapi Jasmine orang meuli sebelah hayu. Mending karek geus dahar ngajak meuli sebelah geura. Nih kasebehan pisan kalau mah beteung teh nya kan atuh neng mah bieu dahar saeutik Jasmine jadi can subuh. Jadi masih kena hungry gitu lapar. Dih saeutik cenah sakitu kamu mah tadi nyokot sangon lagi Portugal, porsi tukang gali. Kira ya rek meuli sebelah mah ketungguan 2 jam deui lah. Ini dilakeni 2 jam deui mah. Pan neng mah hayang lagi sebelahna ayeuna. Engke mah atuh kabur teh hayang neng nage. Ya geus we atuh ari teh hayang mah tong meuli kamu teh. Jasmine kamu mah meuni hayu atuh urang sebelah hayu. Kela atuh neng nih sebelah kene aku teh.
Karena sebelah teh nih beki pisan. Aneh. Ya kan karena girl atau Jasmine. Neng teh kan girl mah suka seblak. Neng karena teh non karena teh nyapa ho eta we pokona mah. Kamu teh tuh ngebatin makan seblak, Neng. Bisi iya usus buntu. Terus sieun emang. Cuk saha eta teh Jasmine. Nih, udah ngomong gitu. Tong nyebarkeun hoa kamu teh. Cek di TikTok. Alah TikTok we. Cek si bunda ge nya. Karena naon ieu ngadahar seblak mah. Malah disarankeun cek si bunda mah tiap hari dahar seblak teh. Iya kan si bunda mah ada yang seblak atuh Neng matak ngomong gitu ge. Eta teh trik marketing ngaranna. Hai guys, kalian lagi apa ini? Ica kamu ge sehat gini? Udah Neng, alhamdulillah Ica udah sehat. Cuman ini bekas infusnya sakit, soalnya tuh bisa Neng infusnya. Nah, kamu ada di dia ini teh. Kamu udah pindah lagi nih teh ke rumah Mak Uyun? Belum Jasmine, Ica masih kena tinggal di rumah si Bibi. Nah, belum. Kamu teh yang berhantu eta Imam Mak Uyun dikosongkeun tadi cicingan. Nyamul atuh Jasmine, karena Ica mah aya kene di imah tapi lomono. Jadi mau berhantu imahna. Paling nih. Oh, Tapi Ica, Neng rek danya ieu teh nya. Nah, kamu bisa gering? paling gak si Ica mah geus ulin ti kebon Neng, terus dicocok kurangnya jadi beda-beda. Iya lain Jasmine kamu mana asak sate dah Ica mantu ulun di kebon. Terus, nah tuh kamu bisa dicocok kurangit Ica, itu ulin ke kebon mah. Ya kan di rumah Ica teh aja sampah numpuk kes 2 minggu can dipicun. Jadi kalau baru rongit terus rongitnya nyocok ka Ica, anu nyocoknya teh rongit teh bede gitu. Nih jorok 2 minggu tuh buang sampah. Pantesan we. Bau hangro. Ya soalnya nenek Ica teh poho Jasmine, poho micun runta. Nyemaklum ada udah nini. Kok kamu atau Ica piceunam nih ngandelkeun ini. Kumaha sih? Tapi Ica, nah kamu hungkul anu dicocok kurangitna ya teh. Nah, mau Uyun mah teu milu dicocok teu milu kering. Ya kan nenek Ica menggas nini jadi kulitnya liat jadi tuh bisa dicocok kurangit gitu. Ica mana nih gitu kan ini sorangan teh. Amit Gitu kumaha gitu Jasmine kan emang gitu. Tapi oge nya bener sih Ica Jasmine. Nini makan kulitnya liat nya jadi teu bisa teurak. Heeh kumaha mareneh we. Iya. Guys, Neng buka cerita seremnya ho. Manisiun Neng. Acan atuh Ica kamu teh can diceritakeun. Nih, sieun segala. Oh iya maaf. Kan iya teh geuning Jasmine, anu pas kita ke warung teh, kan kita teh ngobrol. Terus si Ica datang geuning. Nah, pas kamu asup ka jero imah, si Ica ge leungit nya ho. Langsung leungit we kitu. Sieun kan? Emang kapan kita ini teh kalian ngobrolna? Perasaan Ica mah ada untuk dia. Pas poe 3 hari yang lalu. Nya, atau yang 4 hari yang lalu. Apa ada itu mah Ica juga masih di rumah sakit. Kan Ica mah sakit baru pulangnya juga hari naonnya hari Kamis gitu. Oh iya ya, aku karek enggak. Terus kalau kamu di rumah sakit Ica yang ngobrol sama aku dan Neng, saha? Nah, teuing jika namanya eta teh jurig anu menyerupai si Ica. Serem kan? Tapi nah hanya menyerupai si Ica, tinggalan di rumah kamu teh gini menyerupai si Ica. Nah hanya jadi ya guys, Ica bongkar aja di sini. Sebenarnya Ica teh punya kembarannya, anu bener kamu teh Ica? Bener Neng. Tapi lain jelema kembaran Ica mah. Terus kembaran kamu naon atuh? Ya itu yang ngobrol sama kalian kayaknya. Naon teh? Jurig maksudnya Ica kembaran kamu teh? Bohong baran kamu mah. Makanya kembar aja yang jurig. Nih halusinasi mana mah. Kumaha caritana bisa kembar jeung jurig. Jadi cerita nanti kan Ica teh manok di MHV Ica. Terus Ica teh nyeri buteng. Terus Ica teh kacai. Nah pas Ica kacai teh ninggali anu mirip Ica. Terus Pak Ica ngicup. Anu eta teh nu mirip Ica teh. Meni serem kitunya. Mending merinding kieu ya bulu suku ning. Tak percaya kamu mah. Pasti kamu bohong dek.
Bener Jasmine Ica mata bohong. Lamun teu percaya mah tinggal we ka ditu. Mana Ica? Di awe? Astagfirullah. Tunggu nih. Kepercayaan sih ka Ica, bacaan Ica memboga kembaran. Siang kening ayo Ica gede mau kabur weh. Bener Jasmine. Udah jadi. Gak ada yang